kala dikekepan ngadon main hati ngarajut cinta lupa bali main rasa main hati salku ada rasa endah pikiran kapoeka hati asa kaparabunan rasa cinta anjing rasa sayang anjing ngaleos karebut cinta saliwan kesadayana akang-akang dede pemirsa SMTV ulang nanyang serikan jika nemu puas goreng dina panon cirembai ngan nyurucut dekatan Sukanyiru haturan Om Galing Pamunduh Sukanyiru Pakulu Dapat rasa main hati salingku karasa endah pikiran kapoeka hati asa kaparabunan Mama Jujun rasa cinta anjing rasa sayang karebut cinta saliwan ulang nanyang serikan jika nemu puas kering dina panok cirembai ngan nyurut sut dekatan hayang keneng Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam
warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Akang Teteh Sadayana petepang dari acara Digoda. Digoyang Dandut. Spesial cenah Om dengan episode anu katilu ayeuna teh masih di Alhamdulillahnya dina acara Festival Bintang Digoda. Woi, episode katilu. Alhamdulillah. Midangkeun dua peserta dina wengi ayeuna. Ayeuna Om geus calikeun atuh. Haji atuh ningesan gitu. Capek. Heeh, karunya. Kudu isukan ieu deui. Moal ieu teh. Heeh, jiga. Moal diusir. Moal. Alhamdulillah. Hatur nuhun Om Ius parantos dibuka ku ngahaleungkeun tembangna teh bulan nyeungseurikeun. Wah. Luar biasa hayang buru-buru anggeus eta mah. Jadi, wah intro can anggeus oke langsung we ditubruk gitu. Akang Teteh Sadayana alhamdulillah patepang dina acara Festival Bintang Digoda episode anu katilu. Dugi karengsena simkuring sareng Om Ius tangtosna oge direncangan ku rekan-rekan personil Bintang Digoda. Pokoknya mah bakal ngiringi dua penyanyi atau napi dua peserta dina festival penyanyi dangdut dan pop Sunda Bintang Digoda. Aya saha wae cenah anu kahiji pesertana aya Wahyudin. Kang Wahyudin luar biasa. Anu kadua aya pesertana namina Kang Suherman. Dah Akang Teteh Sadayana tangtosna naon namina teh penasaran kedua peserta eta anu kahiji Kang Wahyudin ti Majalengka ti Leuwi Munding. Di mana? Di Thailand. Oh iya. Sucat lapang. Yang artinya. Oke, anu hah? Oh iya. Afgan. Baru tetangga si itu ya si Niko tuh. Tetangga si Niko. Kumaha keunian Niko eta teh? Hah? Ponglay. Kang Suherman lingihna aya ti Cimalaka cenanya. Nah, oge simkuring prangtosna seperti biasa diiringi ku wah sobat-sobat simkuring anu senantiasa satia walaupun dalam kondisi kelelahan dan kecapean. Aya Kang Dadan Gibring. Hey, hey, hai. Hatur nuhun Kang Dadan nya parantos tiasa ngerusakeun sumping. Lulus maksakeun kabeh oge. Aya si ganteng kalam anu tara ngomong, aya Kang Arif Melody. Wah, ngeleh euy. Wah, hatur nuhun. Saya namanya Jack na tos digentos. Oke Tailap, aya player urang sadayana, player sejuta umat. Aya Kang Erwin player. Kapali ditu aya dewan juri Girang Pangajen. Anu kahiji aya Ibu Kuwu di tengah. Ibu Kuwu mikna aya Ibu Kuwu anggo. Hey, Ibu Kuwu. Halo, Ibu. Halo Damang. Uing nu nanya atuh Damang. Oh, tibalik. Tibalik. Pan urang nu boga imah teh. Oh nya sok-sok atuh wihan deui. Ibu Kuwu Damang. Alhamdulillah saya Paulis. Paulus. Pak Ici atunya. Babinsa. Babinsa mohon mangga dirajak. Giliran ka urang ke Hansip geura. Oke, dipalai kirina aya palih kanan beureunya tidinya mah aya Bu Sekdes. Bu Sekdes Damang. Pangestu, Aibok. Kumaha samulihna? Alhamdulillah sehat walafiat. Alhamdulillah. Oke, aya Pak Kacirna. Aya Pak Kacir. Pak Kacir desa. Tukang motokopi. Jangan nyu kopi. Pamius ya. Alhamdulillah. Aduh, sadayana nuju saribuk alhamdulillah berkah rayagung kanggo seniman seniwati sadayana bangin tentang tosna
Wah sibuknya unggal dinten Malaranggung narabe alhamdulillah berkah kanggo seniman seniwati we intina masing sarehat mangpang mengpeng aya da keur meujeuhna moyan mah urang teh kitu teh nya teu aya panggungan bora ka manggung gitu tah keur meujeuhna aya mah aya alhamdulillah sing sarehat we sing salalamat ulah kena loba panggung nepikeun ka narima 3 2 ngadeblo tungtungna pabelit hiji teu bener tungtungna teh nya loba-loba teh gitu tah Akang teh sadayana tangtosna Om Yus digerak. Capek ya. Halo. Halo juga. Ayeuna bagian Om Yus ngobrol aja ya jeung peserta nu kahiji sok Siap, nya. mohon. Abdi mah bade calikala. Mangga calikala panginten cep ipok nya ahon ulah nyebut akang dah sahanapun ipok mah tuh. Pangkolot mah urang mah. Halo, assalamualaikum panginten akang teteh. Alhamdulillah panginten nemetos dibuka ku Cep Ipok namanya, alhamdulillah tepang di dina acara festival bintang digoda. Anu mana panginten tiap episodenya nampilkan 2 peserta. Oke 2 peserta eta panginten menyanyikan masing-masing 2 buah lagu pangintennya. Insyaallah panginten orang sami sanepi kawitan aturan ieu sambil nyarengan akang-akang teteh-teteh pamirsa SMTV anu nuju mancok di TV-na sewang-sewangan tah. Ai biasana apanya dina acara digoda teh digoyang dangdut teh aya silaturahmi kintun-kintun telepon tah wayahna da ayeuna panginten nuju aya festival bintang digoda anu insyaallah anu ditileuna kriteria digoda apa intinya sanes dangdut global ya han karesan panginten supados teu nyang kolong tingkana artos Ayo pokor naon, kokoronangan. lain di panggungnya pohon deui Ayo karesan orang panggil peserta dengan nomor urut 1. Di sini tertulis namanya Wahyudin. Yang mana? Ayo ke sini ya. Ayo, mic-nya ada di depan bager. Damang kasep. Alhamdulillah. Ya baik ditawas tarosol aku Om Yusnya mohon. Sabara Yuswa? Oh, Kumaha. Yuswa sabara kasep? Abi 28. 28? Oh. Mereka masih 13 tahun atau? Amin. Alhamdulillah paketnya. Kadia dijajab kusaha? Sarang rerencangan. Alhamdulillah paketnya. Nami teh Cep Wahyudin leres. Sesuai sareng KTP. Leres bisa. Kos petugas sensus saya riwinya. Keseharian naon kasep? Damel sih, damel. Alhamdulillah sing sukses pengennya. Amin. Oke, panginten selain damal panginten profesine manawi kitu nyanyi atau napa MC kumaha? Mung damel. Omong damal padahal bagus pame jadi enten MC. Ari Om Yus mah tiap dinten teh ngalektor wae. Om Yus, Wios naros, ada mal di mana? Mentong Cing. Bagian uing ieu. Wahyudin nambal di mana? Leres ieu mah, ieu leres heula naros heula ih. Nya sok atuh. Wahyudin nambal di mana? Damel di Cirebon. Oh, di Cirebon asli orang Banten? Asli Majalengka. Majalengka, nah juga orang Thailand. Tuh sprint aja. Nya pok aing abong kanu kasep mananya ari ka uing ngono unggal ieu teh nanyakeun. Da si hieu mah. Alhamdulillah sia buku. Cep Wahyudin, karesan di dieu panginten Cep Wahyudin mau menyanyikan sebuah lagu dari Ebim Ngesti, Sonia, betul? Leres pisan leres. Alhamdulillah ya. Mudah-mudahan sing lancar teu aya halangan harungan ya. Sukses tanpa ekses. Ka setiap peserta oge panginten Om Yus moal ngadoakeun awon, ngadoakeun sadayana sing sarukses, ulah galeumpeur da Om Yus ge sok geumpeur hareupeun kamera mah tah kitu nya. Ayo didoakeun ku sadayana Wahyudin. Sudah siap nih Big Band? Luar biasa, biasa di luar ya. Ayo kita saksikan pemirsa akang-akang teh Festival Bintang Digoda dengan penomor urut peserta 1 ada Wahyudin dari Lewi Munding ya. Dengan satu nomor Sonia. Sonia
hanyalah dirimu yang selalu menyintaiku. La 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 la. Sonia kasihku, aku
Luar biasa, tepuk tangan buat Wahyudin. Rasaan teh asa jeung kepala sekolah gitu tah. Pak Wahyudin inget ke SMP, kepala sekolah SMP tilu. Aduh, kumaha perasaan saat tos tampil ka hiji? Alhamdulillah plong. Rada ngemplong ya, Tinggal alhamdulillah. hiji deui. Tinggal hiji deui tugasna ya. Mohon tebih-tebih tim Majalengka leuwih munding ya. Bilih pada kintun salam heula. Kirim-kirim salam. Boleh. Buat siapa silakan. Ya silakan mau bahasa tubuh juga nggak apa-apa. Baik, kirim salam buat keluarga di rumah, orang tua, saudara semuanya, teman-teman. Doain ya semoga bisa menampilkan yang terbaik. Amin, amin, amin. Lagi pada nonton ya lewat streaming. Iya betul. Oh luar biasa. Anu ngalangkungan streaming oge hatur nuhun pisan ya. Oge nu ngalangkungan layar kaca ya langkung hatur nuhun pisan itu dah. Anu teu hatur nuhun nu teu nonton. Akang teteh urang langsung wae ka dua girang pangajen atanapi dewan juri anu kahiji disumangakeun kanggo ka Ibu Kuwu Digoda. Aya Neng Cineur Gedor. Komentarna mangga. Hatur nuhun Aipong. Mangga. Aduh, Bapak Babinsa hatur nuhun ya. Assalamualaikum Aa Wahyudin. Waalaikumsalam warahmatullahi Damang. wabarakatuh. Alhamdulillah pangestu. Alhamdulillah mohon. Lama kejung. Tahu nggak teteh tuh meleleh? Oh meleleh ya. Ningali abdi. Oh, tidak. Gak makasih. Ini langsung we. Tinggal Aa Thailand. Oh Thailand. Nya kumaha nyanyi Thailand kumaha? Na 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 Lanjut mal bener. Aduh Aa Wahyudin. Tadi ti pertama kene oge. Heh, ti irahan nami Abi Sonia. Iis. Senior kita. Teh Sonia. Mohon si Aa tadi Sonia jeka ka teteh. Punten namina sanes Sonia nya saha Sanes. Ecin. Mohon Aa, aduh meni resep pisannya alhamdulillah sadayana aman. Terus meleleh. Alhamdulillah. Meleleh. meleleh atuh ngan untung we teu kahandap oge gitu. Emut kena ka istighfarnya. Gitu tah. Kudu inget ke tukang kendang ya. Kedai eta mah dipengker. Wahyudin. Iya. Abi teh resep warna vokalnya bagus. Alhamdulillah, amin. Improvisasinya bagus. Tadi anu pas terakhirna resepnya Amin, alhamdulillah. blockingnya bagus jadi meresapi gitu tah. Kalau ku punya saya. Oh, Hanya kan teteh apa dah mah kalau ku punya saya bari kikiplik gitu. Jika hayam meureun. Ane disaruakeun jeung hayam. Ai sugan abdi terus tadi si Ate kak balik ke abdi gitunya. Ku buat pagar besi. Ai sugan terek ku buat pagar huntu. Oh teh aweurnya Amin gagabagan gitunya. sieun di pageran. Sini pageran. Alhamdulillah Wahyudin. Lirik aman. Alhamdulillah. Baitan-baitannya aman. Sadayana ieu mah duh. Resep abdi mah nya aman alhamdulillah mohon. Mohon sakitu atuh Ibok da aku sudah tidak bisa berkata-kata. Terpesona ti mimiti keneh gitunya. Iya, Pas disebat iya. Sonia tadi abdi teh Iya siap. Nah teh siap. cineur cenah nabi. Cigeuneur. Teu geunah Dengeran ya. Ada tekena. atas sakitu Wahyudin ya hatur nuhun mangga. Hatur nuhun Ibu Kuwu. Sami-sami. Urang langsung wae ayeuna komentar anu kadua ti Ibu Sekdes Digoda. Aya Neng Nonoy DMD. Naon tadi? DMD. Ane golo. Ih. Iya, pan ius di PD. Ai Jiner PCD. aya aib naon? Aib KB. Ai jidadan naon jidadan? Angkot. Ai si ayah naon si ayah? Truk. Lamun abdi cakeut
Truk iya, nah jadi kadinya tuh Itu, Komius. Langsung Ibu Sekdes. Awahyudin. Iya kulan. Awahyudin ya. Astagfirullahaladzim. Ibu kuwu jahil nama aya. Kudu dipareman heula ngajak we pasea. Seur-seur istighfar abi mada. Hawatos ka utun. Cuma Sok-sok. ngilehan heula atuh ieu mah. Aduh, Awahyudin cuma nu lirik aman sadayana cuma memang abi rada kagok nate tinu pas megang mic peralihan tangan mic di katuhu ka kenca. Di kenca ka katuhu. Jadi setiap lirik bagus. Heg biksan lunas itu ya. Aku kredibo. Ada solusi. Dari dibaca. Awahyudin. Audin we nya panggilanna. Panggilanna naonna? Panggilanna Awah. 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 Tolong bantu ya. Iya. Nggak jadi apa? Prok. Awah. Dosa. Tah ya, geus mulai. Kalau aku punya sayap kan ku bawa terbang ke tuh pantai enakeun. Jadi lamun Kemudian atau buku Bu Sekdes sok tak itu bere berdekatan kesempatan. tidak apa? Sok. Eleh. Palabe bade diayeunnakeun. Sok buru Kudu inget ke anak Astagfirullah. Dede wiosnya. Wios mami. Oh tuh. Oh wios. Iya papi baru ya. Bohong. Memang kakirangana eta unggul. Jadi upami misal tinu intro mah tenanaon gitu atanapi tinu naon teh interlude atanapi saatos lirik lah gitu. Baru bisa pindah tangan. Nah, wong eta unggul sih. Klimaksnya rada kurang Cobi. Iya. Pas ujung. Iya Om. Eta nawe unggul ujungna unggul. Anu la 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 la. La 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 la. Yo. Oh Sonia kasihku sayangku Sonia Ngeunah ieu nya. Tadi mah campur kompor. Manggeus ya teh. Gusti. Ngeunaheun. Eling istighfar. Astagfirullahaladzim. Sing inget ka umur ya. Nah ada anom kene benten 2 tahun. Bener. Ya Gitu Allah. Bu Sekdes gitu. Atas cekap. Ya durasi goleran Coba. Cangkul aku yang dalam. Nggak sah, riweuh aing jeung ibu-ibu mah kieu. Aduh, harap maklum Wahyudin ya, Wahyudin. Aduh, ya jeung ibu-ibu mah da kieu. Pokoknya mah I love you. Kieu. Lain, ai salila jeung urang saumur-umurnya iraha nyebut I love you da eueuh. Heran deh kah. Enggak sekarang Wahyudin mau bener ke ditu lah. Non, mangga jing diusir jadi uing amek gitu. Aduh, bahara ada mun ngahiji jeung nu kitu uing basi eleh gitu masalahna. Akang geus sadayana, ulang langsung wae aya nu ngalangkung heula aya namanya ulah ka mana-mana di acara Festival Bintang di Godang.